Bun, nah meninges 2 poe asa buat bae 2 ka ayah teh. Ayah teu ngarti kana kahayang bunda. Teu ngarti kumaha ari bunda, sok atuh ngomong. Bunda teh hayang jiga batur ya. Hayang jiga batur kumaha tuh bun? Hirup senang, loba duit. Ada kabeh jelema oge sarua hayang kitu mah atuh bun. Nya nah atuh ayah teu mikir. Tiba heula mere resiko ka bunda. Kurang wae. Nya hampura bun. Apal meureun penghasilan ayah ngan sakitu-kituna. Lamun kitu wae mah, bunda rek gawe ka kota ya. Atuh lamun bunda gawe ka kota mah, saha anu ngurus ayah di imah? Nya wayah nawe, da bunda mah teu jiga Monas. Teu jiga Monas kumaha bun? Monas mah ujungna emas. Ari bunda Ujungnya ninggalin. Maaf ayah. atuh gitu atuh bun. Skateboard, sketsa bodoh. Skateboard, sketsa bodoh. Kunaon Eti ngahuleng kitu jika anu kerboga masalah. Nyusup, Eti teh bingung. Pikiran hirup zaman ayeuna. Teu kudu dipikiran hirup mah Eti, tapi dilakonan. Nya ieu ge bari dilakonan ceuk. Terus bingung kunaon atuh? Pangabutuh loba, duit teu boga. Sarua Eti ku zaman ayeuna mah kitu kabeh, lain Eti wungkul. Ceuk, Eti teh boga niat arek gawe ka kota. Sugan we, Eti bisa boga penghasilan tetap. Tah, lamun ti tadi atuh ngomong kitu teh. Nya ceuk, sugan we lamun Eti gawe di kota mah. Eti bisa aya kemajuan hirupna. Pasti Eti, asal Eti aya kahayang. Kabeneran ari kitu mah? Kabeneran kumaha ceuk? Kamari ece panggil jeung Ojon. Cenah Ojon keur neangan karyawan jang digawe di minimarket jeung rumah makan. Kabeneran atuh ceuk? Irahnya Eti bisa panggil jeung Ojon? Gampang eta mah Eti. Ayeuna mah bayangkeun we heula. Eti boga duit 7 miliar. Terus Eti can boga imah, can boga mobil, can boga salaki. Naon anu pangheulana dilakukeun ku Eti? Hudang, terus kacai, si beungeut, mimpi eta mah ceuk. Bun, ayah indit gawe heula. Nya iya, usahana sing bebenangan nya. Nya doakeun atuh sing aya rezekina. Amin, pasti ku bunda didoakeun. Hati-hati di jalanannya ya. Nya, hayu atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayah. Lamun penghasilan ngandalkeun salaki mah hirup mau aya kamajuan. Kieu carana mah kudu gawe. Tapi gawe di mananya? Sampurasun ceuk. Rampes, geningan aya neni. Meni gelis gitu. Geus di mana? Eta ceuk geus panggihan jeung si Eti. Aya acara naon je si Eti? Biasa we ceuk, si Eti curhat ka Neni. Cenah manehna hayang gawe ka kota. Kabeneran Ojon keur ngabutuhkeun pagawe di restoran jeung di minimarket. Kabeneran atuh, Ece hayang gawe ka kota. Iraha Ece bisa panggil jeung Ojon? Kalem we ceuk engke oge panggih. Soalna Neni oge rek ngilu indit gawe ka kota. Alus atuh supaya hirup aya kamajuan teu susah wae. Nya ceuk ngaranna oge hirup. Kumaha kitu Neni? Nya kadang dihandap, kadang dihandap pisan.
Rampes, Siapa ya Tom? karek biar pisan indit ke imah Pak RT. Rek naon kitu mah nanyakeun si Abah. Perlu Naon kitu mah? di kieu. Mang Ojon teh rek minta bantuan ka si Abah. Mang Ojon boga bisnis anu hade. Bisnis naon kitu mah? Asia tuh. Atuh lamun si Abah usaha bisnis mah, meureun geus loba duit. Emang tiba heula si Abah mah loba duit ayo Tom. Ah, angeur we ka budakna mah. Budakna hayang jajan, tara dibere, duit pisan. Padahal si Abah pernah ngomong, loba duit yang saha deui, ari lain jang anak mah. Nah kitu mah curiga tuh Tom. Curiga kumaha kitu mang? Buah-buah. Tom lain budakna si Abah. Kamananya ce? Gini Ojon teh. Jagoan heula Eti, pan Eti hayang panggih jeung Ojon. Nya ce supaya pugu soalna eta hayang pisan gawe ka kota. Tuh, Ojon datang. Ampura Cece, Ojon datangna telat. Biasa loba urusan jelema riweuh. Cenah naon Jon? Kumaha serat-serat geus dibawa? Acan Jon, pan ieu bareng jeung si Eti. Soalna si Eti rek ngilu gawe ka kota. Nya Jon, Eti rek ngilu gawe ka kota. Ya, halo satu. Siapkeun we syarat-syaratna. Siap Jon, nuhun pisan. Lah, tanyakeun ka Neni syarat-syarat namanya. Kumaha kamari geus divaksin? Geus Jon, kamari. Kumaha karasana divaksin teh? Sanes 8 jam divaksin, mimiti aya gejalana Jon. Gejala naon Eti? Gejala-gejala rasa ingin memilikimu. Bun, bener bunda teh geus buleut rek gawe ka kota. Bener ya, da ka kota na oge jeung si Neni. Oh nya atuh ari kitu mah teu melang teuing aya oge. Teu kudu melang ya, kan bunda niatna oge rek gawe. Nya atuh bunda sing bisa jaga diri di kota. Pasti eta mah ya. Nya atuh aya rek indit gawe heula. Ada nya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rek gawe ya. Nya Neni, ari Neni rek ka mana? Rek cek mulai ya gitu. Aya, yuk atuh. Yuk. Sampurasun. Sampai dengan Neni. Ya cek, hampura ngaganggu. Henteu ih, justru aja mah bunga pisan. Kumaha? Geus panggil si Ojon. Geus cek, geus dibejakeun ka Ojon, eueuh rek ngilu gawe ka kota. Kumaha cenah? Ya tinggal siapkeun we syarat-syaratna. Eta we nu penting, foto close up jeung foto seluruh badan. Kalem geus disiapkeun syarat-syaratna. Ece mah geus kabayang we Neni. Kabayang kumaha cek? Ece bakal loba duit. Terus hutang-hutang Ece lunas. Ece masih kena mikiran hutang. Oh Neni, Ece mah loba hutang. Tong boroning urang cek, nagara oge boga hutang mah. Benernya Neni teu kabayang lamun sampai ka kiamat eta hutang can kabayar. Kumaha gitu cek? Engke di akhirat dosana ditanggung ku presiden atawa dibagi rata jeung kabeh rakyatna. Kemana Eti nulaina teh? Cina ini jeung Cemun marek bareng cenah. Nah, tuh udah gone heula ngumpul kabeh supaya Ojon gampang kayak briefingna. Nya Jon, da kabeh persyaratan mah geus dititipkeun ka Cineni. Hampura Jon datang telat. Dia nyamper heula ka imah Cek Mul. Nah, tenang naon cek lah. Hampurnya Jon,
Ece, beberes lah imah. Ya, kalem Ece, nu penting mah syarat komplit. Kabeh geus disiapkeun, dititipkeun di Neni. Halus atuh pampangna, poe ayeuna eta syaratnya kudu geus kumpul euy. Siap Jon. Syarat-syarat mah aman. Jeung deui ulah poho. Foto close up jeung foto seluruh tubuh. Siap Jon. Aman kabeh. Ngan ieu naon semua. Bae eta foto teu dihijab teu naon. Santai Jon, teu nanaon. Moal sieun dibully ku netizen. Geus biasa Neni netizen mah. Buka hijab dibully, ari buka baju di download. Semua permintaan Obos sudah saya laksanakan. Sok, ayeuna mah tempuan heula eta foto. Gak rilis, Bos. Lamun kurang mah gampang, Ojon tinggal neangan deui, Bos. Awewe ti Ojon mah gak rilis jeung gres keneh. Dijamin lokalisasi bakal pirameun. Oke Jon, besok langsung bawa ke kota. Sip. Sekarang kita lanjut ngopi, Bos. Karena ngopi itu boleh di mana saja. Tapi kalau nyusu di rumah saja. Ternyata niatna niat jahat euy. Tapi ieu geus aya rekamanana. Bukti ieu. Aduh, ini waasnya orang terek tinggalkan lembur. Komo ece, jangan tinggalkan salaki. Geus resikona, kan urang teh kudu aya kamajuan hirup. Tapi kamananya, Ojon can datang oge. Dagoan we sakedeung deui oge datang. Aduh, kabeneran. Ece can arinit ka kota. Aya naon gitu ya? Bahaya. Mending ieu dibatalkeun. Si Ojon geus aya niat jahat. Ece rek dijual ke tempat prostitusi. Anu bener aya ulah fitnah. Teu percaya mah. Yeuh, dengekeun rekamanana yeuh. Si Ojon jeung bos prostitusi. Semua permintaan Obos sudah saya laksanakan. Sok, ayeuna mah tempuan heula eta foto gak rilis, Bos. Lamun kurang mah gampang, Ojon tinggal neangan deui, Bos. Awewe ti Ojon mah gak rilis jeung gres keneh. Dijamin lokalisasi bakal pirameun. Oke Jon, besok langsung bawa ke kota. Sip. Bener-bener teganya si Ojon ka urang-urang. Tuh, kebeneran si Ojona datang. Ampura Ojon telat. Biaya koordinasi lah jeung direktur restoran. Maklum. Waduh si Ojon geus tong bohong ka Oce. Maneh rek ngajual Oce ka tempat prostitusi. Geus aya bukti, Ojon tak bisa ngeles. Hayu geus urang gebugan. Yo, skateboard, sketsa bodoh daripada ulah menjadi cita paruku. Skateboard, sketsa bodor. Skateboard, sketsa bodor. Urang sunat boga cara elu pade punya gaya. Ketawalah sebelum bahan. Skateboard, sketsa bodor.